ngan teu sambarangan ke di mana-mana sumur jeung sumur geus nyararambung cirina eta kakarak meunang dihudangkeun oray lamun sumur jeung sumur can nyambung moal sok taliti kerajaan-kerajaan Sriwijaya kerajaan Fatahila kabeh geus puguh Surakarta Yogyakarta kabeh termasuk Cirebon tumbang tapi Banten teu pernah aya tumbang solid mantap kuari teh dipake kasieun huru-hara Banten cekelan Banten sing hade ulah datang ka hudang lamun Banten hudang cilaka wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat lain ku kuantitas tetapi ku kualitas lamun urang ngabogaan keyakinan iman anu tinggi ka Gusti Allah lain urang anu perang wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah harama urang ngabalangkeun lain urang nu ngabalangkeun tapi Allah nu ngabalangkeun ketika dikenakeun lain ku urang nu ngenakeunana tapi ku Allah boro-boro eta ceuk Kangjeng Nabi kalapa ragag korma ragag lain saragag ragagna kahandap ke ku Allah eta kalakai anu geus garing di luhur potong ku Allah ragagna ge ragag ku Allah ketika urang boga keyakinan bahwa leumpangna urang nang Allah gerakna urang gerak Allah ngabalangkeun panahna urang nang Allah Allah maha segala-galana saha nu nyaho sakali ngabalangkeun ieu panah teureun cas saha nu nyaho ngabubat babet pedang urang teh ieu dibantuan ku Allah lu urang teu nyaho kege turun malaikat dan ngabogaan tenaga energi di luar kemampuan urang kakarak sahabat je ai kitu mantap kan urang ge lamun eleh urang sieun ge ngandalkeun urang sakikieuna tapi lamun urang geus di luar kapasitas urang boga kasieun urang boga kabogoh kemudian kabogoh urang telepon bae kudu berangkat mangka ning jam 9 peuting liwat kuburan rada maribis kan urang aya biasa sadar mah sieun aing kadinya kuntianak aya di dinya momonon aya di dinya pocong aya di dinya tapi dengan tegat anu bulat demimu sarwiti enggak sawah nu di deuleut kuntilanak tinggal kuntilanak pocong tinggal pocong gas minggir sia kabeh eta setan ge sieun heuh aya setan rajana liwat ya setan ge sieun setan ge masyaallah nah ieu nu mantak para waliullah nu mantak kok bisa kuat eta cicing di leuweung boga keyakinan anu luhur wanian amat eta Syekh Maulana Hasanuddin cicing di luhur Gunung Karang lantaran boga keyakinan anu luar biasa wanian amat eta teh Syekh Kal Sunan Kadir Jaga cicing di sisi kali taulan boga keyakinan anu tinggi eta mah para wali-wali Allah ieu urang kuari hudang tek ti peuting kemudian mandi wudu tengah peuting poek mungkleng batur saat lelah sarare urang hudang bila perlu urang berangkat ke makam terus urang takarrub di dinya kon teu sieun sih kasieun sebab nu di deuleu asal kabayar hutang wah tong lain ibadah deui bae ingat aing daripada aing boga hutang ke ku polisi mendingan aing maca sholawat bae geus di makam caknya nama sholawat bisa mayar hutang meureunana tuh hutang mah kudu duit lain ku zarah ieu mah boga hutang zarah salah ke hutang mah dagang ngajual sawah bayar mulai di makam ge bae kudu teh getol amat hayang kabayar hutang ya ieu budak mal kebal dirantai budak ge salah jarah baik minta berkahna supaya jalan tuh masalah tapi nungguan duit ke gurudung ti dia mana orang ilah lalakon di zaman Belanda kamari itu
ulah kaget engke aya bantuan ya nu puasa bae mah geus jelas tambah dibantu ge lantaran emang ti awalna ge boga rencana. Ieu kan zaman Belanda aya nu ngadadak diberi cai cek gagah, disuntik pelerna cek gagah. Eta geus karar itu ngadadak aya nu datang ka ruhuna tah cekal ku sia gagah. Lamun memang endek dibere kemenangan urang kege aya bantuan ti Allah anu urang naget teu daun kitu ngaranna teh di luar nalar urang kaget urang iya tuh terus bae kos kitu dataga kuari kukula lamun dicaritakeun selama perjalanan ke Jakarta demo pertama demo kedua dan demo ketiga eta teh aya lalakon unik perubahan di negara geus sabaraha persen moal caritakeun apakah berubah ieu teh kepala negara pemimpin berubah jeung henteu na insyaallah ke di akhir kukula bakal dicaritakeun gua mau malwakah heulana kumaha kekuatan ABRI, kekuatan polisi kumaha di polisi teh kekuatanana emang solid apa henteu saat ieu setelah ningali pergerakan jeung kahareupna dibaca bakal kumaha jeung kumaha hehe atuh lain lalakon sakieu ge encan tarurun encan masih kena mararendem kene mendem atuh ki podoli encan keluar sekali keluar innalillahi keur dideuleu sebab naon wali Allah mah teu sambarangan kudu aya irodah Gusti sebab salat nage henteu asanyana berangkat kos kitu nage ulah asanyana kudu aya perintah ti Gusti Allah lamun geus perintah kakarap lamun can perintah doa biasa bae ke lamun geus perintah kakarap ulah disangka ewa kumaha gitu di Indonesia lalakona di Belanda teh nu dikaji lain kehebatan orang Indonesia tapi nu dikaji teh ieu mistikna ji orang Indonesia mah bisa halal liber teh diakui ku dunia ditembak ngebul haju paeh teh diakui raja sihir datang ke Indonesia teh Amerika David jalamun di urang rajana anu dikagumi kunyana anu dibanggakeun kunya jamaah datang atuh ka urang mantak datang ge kan aya ngendek dilawan apa henteu na eta mah lain urusan datang ka urang berarti aya inohongna di urang sarua bae ngan teh dilawan eta enggak usah ulah sebab bahaya teguh mana aya cerita di luar negeri aya cerita Nyi Roro Kidul make jilbab di urang mah Roro Kidul make jilbab saha cenah eta anak ente tadi urang mah kan neliti teh bagian pedagang neliti perdagangan perpolitikan neliti perpolitikan perkekebalan nu aya di TNI jeung polisi palingnya di samping teknis eta tetapi di luar negeri teh menilai ka urang kos kitu nama gampang teknis eta mah dimiliki ku unggal negara tetapi di luar eta aya keistimewaan Indonesia di Indonesia mah bisa nembak di imah atuh naonan nah bisa ditembak di imah ya nah tembak waing sia si eta tembak ini lompat sorangan neangan sakumaha besi persanian jeger teu puguh di mana nu nembak eta kan nu hesena dah cenah kieu mah dongeng doang atuh dongeng lah itu sebenarnya aya atuh aya kading ieu Indonesia mah rajana teh Banten raja di Banten teh aya dua kekuatan hiji maung nomor kedua orai lain lalaga
kuari keur ngaringkuk bae orai di Gunung Garang. Areguk. Eta buntutna jeung huluna lamun nyana hudang tah Banten teh katutup kabeh. Mun nyana hudang tek hulu jeung buntutna teh ngahiji. Lain sa Gunung Garang sa Banten. Tek. Bari nyana geus kakarek hudang doang aya naon emang cek nyana teh. Rame amat. Ulah ka udang, ulah ka. Oh, ulah ka udang. Deui ada garingguk. Lamun eta geus kaluar, pan aya anu pawang. Anu bakal ngagerokeun. Kokot. Aya naon? Saha anu bakal dicaplokna saha? Kiai. Kiai nu mana? Tah si eta heula. Laile masih kene. Sebab di urang mah baheula teh kan bentukna kerajaan. Sedengkeun hiji-hijina kerajaan. Ingat. Kerajaan Yogyakarta tumbang, Surakarta tumbang, berbagai kerajaan tumbang. Ingat, Banten teu pernah aya sejarah tumbang. Tidak ada sejarah tumbang Banten. Apakah tumbang Banten? Kaya masih kuari teh masih solid kerajaan Banten. Pokoknya asal geus udang. Hah? Ka mana? Ya Allah. Urang ngikos kitu aja resepan tadi. Aju hayang pan perang. Aing ngarasa teu boga naon, embung pan perang. Atuh urang mah kitu bae. Ngarasa lemah. Ngan teu sambarangan. Di mana-mana sumur jeung sumur geus nyararambung cirina. Eta kakarak meunang dihudangkeun orai. Lamun sumur jeung sumur can nyambung moal. Maksudna kumaha geus kos kitu bae ulah suka nyaho. Suka nyaho kitu bae heula. Cenah kieu hayang nyaho cenah dibere nyaho ge moal nyaho bae. Hese sia mah otakna ngan sajengkal. Tuh, iyalah aya sejarah. Sok taliti. Kerajaan-kerajaan Sriwijaya, kerajaan Fatahila kabeh, geus puguh Surakarta, Yogyakarta kabeh, termasuk Cirebon tumbang. Tapi Banten teu pernah aya tumbang. Solid. Mantap kuari teh anu dipake kasieun huru-hara Banten. Cekelan Banten sing ada ulah datang ke hudang. Banten hudang cilaka. Banten gede cekelan. Di puntayangan ka mana arahna cekelan. Banten ulah kena hudang. Hudang Banten atuh geus nagara oyag. Masya Allah. Kahiji eta, dua mau. Emang eta TNI ngebogaan gitu lambang maung mana itu siapa singa we teu nyaho ajar jas singa weurna iya Banten lalaga negara mana, daerah mana, kota mana anu bisa ngahiji jeung maung moal aya lain Banten. Urang datang ke Banten hayang boga maung bisa ka imah urang. Urang hayang dijagaan ku maung imah urang atuh tinggal datang bae ka Banten ambalayah maung. Negara maung teh kapan di Banten? Ieu nu ngaji ka dieu ge nu ngaji ka dieu aya maung gareng. Nu ngaji ka dia mun nyaho ieu maungan ngarupa jelema. Saha atuh si eta? Aya mau. Mau urang ngobrol kan jeung nyana. Sugan teh jelema mau. Geus datang nyana. Kumaha Kiai? Leg-leg bae. Urang salah leg-leg.
Maung teh bisa disamat di Banten mah. Ngahariji jeung manusia maung teh di Banten. Tetumbang kerajaan Banten. Masya Allah kari. Iya, udah ngomong-ngomong maung di Banten. Waduh, si ade si aya maung. Tah jelema anu diajak ngobrol ku urang teh tah. Sugan teh lain maung. Wah. Orangnyana maung. Ji. Tuh, bantak sing ade. Geus bugu aya maung di Polsek, Polres eta mah geus. Iya bau loba. Gila Banten cekelan bari teu beunang hudang Banten. Cilaka Banten lamun hudang. Aya keneh. Lamun aya jelema make iket, bajuna hideung, calanana hideung. Ha si ade. Eta aduh bakal ngondang maung teu sambarangan jelema tuh. Kos gitulah carita negara ieu teh terketahui ku orang luar negeri. Belanda sangat mengetahui, Amerika mengetahui kekuatan militer nama teu sabaraha Indonesia, tapi kekuatan eta. Sebab sejarah teh membuktikan ketika orang perang jeung Belanda henteu gegeraan 300 tahun teh ngahaja. Lamun digegeraankeun harita teu bisa, tapi henteu. Henteu, sebab eta urusanna politik. Oh, iyalah Banten. Wah. Bantak asal awas dia ku aing. Wah, eta. Asal geus ngomong awas dia ku aing. Aja dibere, aya japuk, tenang. Wes, tenang. Ya Allah. Da ye. Wa tawadduna ranjen kabeh mami karesep nikah hayang tenang sakadar ngalawan nu teu boga kakuatan ya rombongan dagang. Tapi wa yuridu Allah mangarepkeun deuk ngalahirkeun haq dengan kalimat-kalimat Allah. Lek ditembongkeun kagagahan Islam wa yaqtada birul kafirin. Allah dek ngamusnahkeun ka akhir para kafirin dengan tumbangna Abu Jahal, tumbanglah kafir. Masya Allah karim. Liyuhiqal haqqa wa yubtilal batil. Maksudna Allah hendak netepkeun kana hak yakni Islam wa yubtilal batil, hendak ngahapus batil yakni kufur dengan mudah Allah. Walau karihal mujrimun, sanajan musyrikun mak embungeun tumbang kakapiranan. Sanajan musyrikun jeung mujrimun mah embungeun lenyap kebatilan, tapi ketika Allah menghendaki gampang mudah. Urang berangkat atau mah demo mah lalagaan mah, tapi lalagaan kan jadi sorotan dunia. Anu diperkirakan bakal 1000 2000 tapi ternyata jutaan manusia. Sanajan TV ngajelaskeun cuma sekian ribu sekian jutaan. Eta nang sanga gerakeun buat ting lain jelema kabeh bae. Lamun geus digerakeun kabeh, wah tuh Jakarta pinuh, Tangerang pinuh kabeh. Ngagejebur ka kesedane kabeh. Mangkaning boga sejarah Jakarta teh kapan eta teh ngaranna baheula teh kerajaan Jakarta. Banten teh kerajaan Banten, Jakarta teh mangkaning dipimpin ku Banten. Sapira Jakarta mah ngan sakadar kalapa naon tuh Sunda kelapa leutik. Kerajaan Jakarta teh ngan sakadar Sunda kelapa, tapi Banten mah kerajaan internasional. New Zealand, Belanda, Inggris, Arab, Cina, India datang na ka Banten kabeh. Sunda kelapa maletik. Mantak Jakarta kajen kena acak-acakan, tapi lamun Banten geus sudah dibenteng ku sadane
Cisadane teh lain sakadar ngaran biasa. Nu mantak buayana ge lain lalagaan sadane. Atuh buayana ge nyana malah mun geus ngamuk pawangna ge digegel bae. Buaya batet. Cisadane mah kumaha gitu, pawangna dileg-leg bae. Asal teh akur bae juga tah. Ieu mah sejarah Tangerang teh. Ke kulang ke dongeng Tangerang ge. Aya naonan di Tangerang. Mantak dipantau seputar kegiatan teh Pandeglang, Serang, Tangerang sangat dipantau. Luar negeri mantau. Besi hudang Tangerang. Besi hudang Tangerang. Ih Cisadane teh boga sejarah. Benteng Cisadane teh bentengan. Banten teh negara anu pinuh ku bentengan, dua bentengan. Hiji bentengan zahir, kadua bentengan batin. Benteng zohirna geus diacak-acak untuk diteliti ku berbagai mahasiswa, baik mahasiswa dalam negeri maupun luar negeri, untuk mengetahui sejarah. Benteng diacak-acak, sakadar benteng zohir, benteng batin masih kayak aya. Mentek lamun dek liwat ka Banten teh kudu boga opat salam. Hiji di Cikande eta kudu salam. Cikande tah pas perbatasan Tangerang Serang. Itu dia kudu salam. Assalamualaikum orang Cikande. Beres. Caknya na waalaikumsalam edan sia. Iya geus kitu bae. Anu boga sejarah mah pasti kitu. Urang Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur dek ngadu jeung urang Banten lewat Cikande laas ilmu kabeh. Saha bae. Cikande. Oke, kukula dibahas tangaran Cikande teh naon eta Cikande. Lewat orang di Cikande masuk kota Serang kudu salam deui. Assalamualaikum, atut. Salam jakana. Aing di dieu di Jeroyo. Salam deui. Serang juga sejarah tuh Serang. Masya Allah. Terus asup lewat kota Serang masuk kota Banten salam deh. Begitu orang datang ke kaca-kaca Banten kakarak salam. Ketika orang keluar di Serang salam deh. Lantaran di dieu loba nu ngageugeuh seantero Pandeglang, Rangkas Bitung, Lebak, caricing di dieu. Banten teh lamun zohir mah kuari geus acak-acakan, batin mah masih kae. Matak loba nu zarah ka Banten leungit. Leungit. Diris budak leutik mah kolot leungit, masyaallah. Teangan saminggu horeng kawin. Aduh. Aduh aya rangga urang. Ya Karim. Lah ikir cerita perang Badar. Terjadilah pilihan kuari salah satu di antara dua. Ketika para sahabat milih ir tetapi dibelokkan ku Gusti Allah, kita milih nafir harus berhadapan dengan pasukan Abu Jahal. Anu lobana 1000 bari sudah diperlengkapi oleh senjata anu mutahir saat eta. Sahabat hanya 300 personil manusia. Kecaritakeun mah kuari tegas beuleut tekad para sahabat berangkat ke medan laga Badar dengan dijanjikan ku Kangjeng Rasulullah ulah sieun dengan tekad anu bulat iman anu luhur bakal datang bantuan ti Gusti Allah. Allah mah segala-galana. Nu penting hiji liuhikul haq wa yubdil batil sesuai jeung Allah dek nembongkeun hak yakni Islam, dek ngaruntukeun batil yakni kafir. Hiji eta insyaallah teh Kangjeng Nabi. Walau karihal muslimun, sanajan orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak suka dengan tumbangna kekafiran, tumbangna kemusyrikan. Adap urang diperintah ku Allah teh Kangjeng Nabi. Siap. Mulailah gerak para sahabat ke medan laga. Melanjutkan instruksi Kanjeng Rasul dipandu ku Gusti Allah. Itastaghitsuna rabbakum
wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tirmidzi lan ngariwayatkeun sapa Imam Tirmidzi Ibnu Umar saking Umar anna Rasulullah ing satuhune Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam golek ngucap ya Kangjeng Rasulullah idza masyat ummati tatkala lumaku sapa umat ingsun al mutayta kalawan gumedhe wa khadamatsum lan ngaladan hum ing ummati abnau Paris apa pirang-pirang anak Paris warum lan rum salatul syarau maka bakal ngalindi apa pirang-pirang kangalane ummati ada khiyari ingat saya pirang-pirang kang becike umat wal mutayta'u at-tabakhtur fil masyi utai mutayta iku gumedhe ing dalam lumaku iku gumedhe ing dalam lumaku. Imam Tirmidzi ngariwayatkeun sebuah hadis di Abdullah bin Umar bahwasanya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarioski idza masyat ummati di mana lempang umat kaul al mutayta kalawan gumedhe edeg duti perintah ku Gusti Allah wala tamshi fil adim maraha tetapi ieu mah lempang teh asa aing jabatan aya di aing kakayaan aya di aing gagah aya di aing lempang teh geus pokona mah ngabayangkeun jelema teh ieu lamun ngahalangan dibeli kabeh jeung hulu-huluna eta jelema edeng kitu ngaran asas gelempang aya nu ngahalangan awas ya je ulah kita sia karanjang sia jeung siana dibalik wae jelema bau parah tuh geus teu meunang katoel teu meunang kagesek kalangkang nage geus teu meunang dilengkahan poharanya weh tuh ku edek-edek da pohara tah jelema masyaallah kan wah di mana geus lempang umat kaula model kos itu gumedhe wa qadamasum abna Paris warum diladen ku anak-anak orang Persia diladen ku anak-anak orang Romawi eta teh ngalambangkeun manusia-manusia anu henteu bener muslimin mukminin diladen ku kafirin turunlah di Persia Romawi Rum yakni orang-orang kafir geus ngaladen geus di mana-mana di negara pejabatna lempangna geus araredeg gumedhe asa aing sia mah teu boga bintang deuleu di aing mah tuh di dia 3 di dia 4 jumlah 7 bintang aspirin dele balok sia nah araredeg lempang teh lain lalagan gumedhe nu kayana gumedhe pejabatna gumedhe pertahanan polisina gumedhe TNI na kitu kene ngomong paluhur-luhur geus teu kawadahan kiaina ge sarua bae silih tangtangan kiaina ge lu bener kabeh ge deuk milu ka mana ieu urang milu ka kiai ieu kieu milu ka kiai ieu kieu kok persepsinya jadi berbeda sih kitabna akur Al-Qur'an tapi berbeda berarti kan aya japuk-japuk anu nyelap di jero hate itu berbeda di ka mana ieu urang kok dibawa kikieuanan ieu teh nah
nang tangan Kiai jeung Kiai silih tangtang Ustad jeung Ustad silih tangtang edeg ngaranna lempang teh geus teu asli munafik kabeh diladen ku para kafirin Nasrani ngaladen tah dibere ku aing sia Yahudi ngaladen tah dibere ku aing sia orang-orang Persia nu kuari meureun Iran ayo ngaladen sadaekna tah nu penting kembangkeun minimal ulah ngembangkeun kahakan ulah ngembangkeun hak Persia jeung Rum teh geus ngaladen yakni orang-orang kafir teh urang teh dibabawa ku urang kafir manyari tanu dibabawa ku kiai aju kiaina aju sasalaman cium tangan goblok bin tolol bin oplo bin kudu masuk ya Allah teh kasaki kituna teh si kiai di mana Qur'ana di mana hadis naon hartina Qur'an jeung naon hadis hartina hadis ya Allah ya Rabbi murikak bulu henteu nyalahkeun ka haritanuna nyalahkeun ka tangkorak kiaina garoblok teh ye cenah kiai atuh lamun politik mah lain kitu leg-leg ku sia politik awas di akhirat sia ku aing tongton sia ye cenah kiai ge can pugu aing ge can pugu kumaha sia goblok tungtung nama urang gelut teh jeung nyana ya Allah ya Rabbi ieu karuah ieu cak Kangjeng Nabi di mana umat kaulat di berbagai kalangan geus puguh pejabat geus puguh pertahanan geus puguh eta mah nu boga kakawasaan yeuh deui rakyat lagi umat kaula teh kabehan lempang geus arerede gumede diladenan dihadaman ku orang-orang kafir di Romawi Persia geus engke bakalna sallallahu syararuhum ala khiyari bakal ngelehkeun anu jararahat nu garorengna umat ngelehkeun nu balalener kiai bakal dicaci maki santri mah geus teu dianggap jelema pajar monyet punyana umat anu beragama make kopea bakal dihina punyana lantaran kaedegan jeung kagumedean dihadang punyana dihadaman ku kafir-kafir bere duit dibere fasilitas dan lain sebagainya geus bakal ngelehkeun kejahatan kagorengan kanu bararagusna moal dianggap atuh teh lamun urang ngadenge kamari ieu bakal disensus kiai-kiai deuk dinaonkeun kiai disensus ulah anu nanya kiai kumaha cenah lamun kiai disensus los aing mah teu berkepentingan engke cenah kieu teu meunang dakwah ngeunaheun aing meunang dakwah ji eta mah ibadah sorangan bae engke cenah umat kumaha ya atuh sabodo teh mikiran umat teuing atuh aing bae cepen cenah kiai kitu amat aing mah deui kitu bae riweuh aing mah ngadengena Ki Pudoli mah deuk disensus embungeun nya mah waduh cenah deuk dibere sertifikat engke sertifikat ka kiai beus teu meunang sertifikatnya na aing mah meunang teu meunang geus sakieu bae cenah aing mah teu meunang sertifikat aing geus teu meunang cenah teu meunang dakwah moal aing mah moal dakwah moal deuk naon tu dakwah atuh cenah teu meunang atuh teu dakwah mah teu meunang duit nah iya mendingan dikirim orai pacok iya mendingan geus memeh sertifikat mendingan orai dikalieukeun leg-leg tara we jadi itu dakwah mah makin herit makin mantep dakwah hayu sabisa-bisa urang di Kangjeng Nabi ge satu menang dakwah toela satu menang ngomong lalauna urang balik deui ka dieu kaceut cenah ditembak syahid aing ye di akhirat nu nembakna deuk teangan wae ngah jahanam bagian lu kiai di mana no sono Firdaus hayu sia jadi rela Allah mah teu kudu sieun-sieun nah cenah urang ke bakal datung ieu teu meunang dakwah mah teu meunang sertifikat mah teu meunang dakwah teu meunang masalah Jumat cenah ke lamun teu meunang sertifikat mah teu meunang aya jadi imam teu meunang jadi khatib atuh masalah pere atuh Jumat
hese amat sih. Karena kiai yang mendapatkan sertifikat tidak hadir, maka Jumat libur. Ayo tanggung jawab camat, tanggung jawab bupati. Itu kayaknya naga Islam iya hudangnya naga. Kalau begitu kita tuh harar hudang. Kalau nonton banyak aja nih. Sensus kita. Nah iya mah cerita urusan kaditu nama jakabe gerak nang Allah ngan endek ka rumah ieu negara. Dek dikarumahakeun lamun lain penyempitan agama. Ketika agama disempitkan sempit bae secara zahir mah. Tetapi apakah cukup didinya Islam moal bisa lantaran Islam ketika dipersempit teu sieun pae. Islam gitu. Kuari mah sararieun pae lantaran can jelas. Ketika geus jelas kudu berhadapan jeung musuh. Emang Islam sieun pae henteu. Sebab naon? Sorgana bakal ditembongkeun ke hati masing-masing. Ge, atuh emang geus polisi ge polisi anu kuaring nyana kaditu arahanana. Lamun Allah mere taufik jeung hidayah ka polisi goblok meureunanan aing kudu ngebantayan orang Islam. Balik deui nyana kaditu. Sia hoka. Ya atuh urang mah itu mah urusan Allah tah mah. Kuari nyana kaditu sebab can jelas. Ketika geus jelas atuh polisi ge anak saha? Anak Haji Soleh, anak Haji Makmun. Cak polisi teh bapak aing Haji Makmun. Bapak aing Haji Soleh, kok aing kudu ngabelaan si eta. Balik kanan nyana. Balik kanan. Atuh kuari mah kajeun deui eta mah urusan Allah tah mah kaditu ge. Kaditu nama atuh je atuh. Urang lamun ningali itu polisi nu saroat loba keneh. Abri nu salat ambalayah keneh. Ulah sieun-sieun heulana. Setiap jelema salat berarti menghadap ke Allah. Jadi Polres ke masjid aya. Bagus di masjidna, polisi ge asal ngiuan bae ka masjid aya salat. Aya Allah itu GGHT da dibalikeun ka Allah nya da ge musyawarah. Yang polisi-polisi aya, ieu urang nanaonan ieu kudu ngabantayan orang Islam. Emang orang hirup dek di dunia doang. Naon hartina jabatan di akhiratna urang engke bakal disiksa mah. Heuh kumaha kitu? Piceun da priwit. Piceun bener. Bah. Angkat senjata. Lu dulu ke Polres ya. Eta mah urusanna geus kaditu mah rahasia Allah. Geus acak-acakan mah agama emang kumaha gitu. Kuari mah encan atuh biasa bae ulah sieun-sieun. Aya nu ngageter-geter paling kiai kuna sieun cenah kudu bisa perang. Aja kunahan. Gun ngaji teu kudu pereng ngaji ge cek. Ai sia perang sieun pereng ngaji pere tolol. Ngariung embung kula mah ngariung teu cenah salat ge sampir. Salat ge sampir teu. Kiai tolol ya kiai. Borangan dia tetep kiai. Ulah itu biasa bae sih. Masya Allah. Ulah biasa bae. Kumaha gerak Allah. Engke ge saha nu nyaho tah seperti itu rahasia Allah. Ya polisi nu salat ambalayah keneh. Kuari nyana masih keneh encan jelas. Engke jelas abri gitu keneh. Geus jelas mah. Je atuh saha nu daek ka neraka sih. Atuh nyana ge mikiran polisi ge nya aing nembakan jelema muslim atuh aneh ka neraka. Geus balingan cek nyana encek ditembak ku nyana. Hayo. Tembak. Tembakan beak encek kabeh. Hei. Dia nanya, "Pak, polisi kok nembak encek?" Sorga aing. Kok eta teh ditembak teh sinci eta mah kabogoh aing. Wah, polisi bang. Beres sih polisi. Anu kolot ditembak budak henteu. Masya Allah. Nah iyalah cerita urusanana gerak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke geus kalut batu Allah nu ngagerak-gerakeun kuari mah tenang-tenang bae heulanan. Urang ulah kapancing ku ieu ku itu hayu bae nu ngaji nu salat nu dagang aktivitas orang biasa bae ulah riweuh ku perkara anu encan kanyahoan. Di polisi ge jasarua bae tenang-tenangnya ge malalikir abri malalikir urang komo matung geus bae urang tenang serahkeun segala-galana ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngan ieu doang ye di mana umat kaula lempangna geus gumede
asa aing boga jabatan boga kakayaan boga wilayah jeung sajabana kitu kene rakyat asa aing kemudian geus diladen ku para kafirin nyana geus ngadam kadinya geus kadituna bakal dielehkeun nu bener bakal dielehkeun ku nu jararahat kuari geus hampir-hampir kuari geus hampir kuari geulanan geus nilai-nilai keagamaan jeung kemuliaan teh geus kaji berarti terbukti ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sodaqah Rasulullah lamun urang kuari dicaci baki kiai dicaci baki misalna ku polisi misalna ku pejabat sodaqah Rasulullah tinggal kitu bae maha bener Kangjeng Rasulullah. Ternyata ucapanmu ya Allah ya Rasulullah 14 abad yang silam telah dibuktikan oleh polisi-polisi, abri-abri dan pejabat-pejabat dan musuh-musuhmu ya Allah yang tidak beragama Islam. Sodaqah Rasulullah maha benar Rasul tinggal gitu doang udah geus ulah aya sedih ulah aya maha benar engkau ya Rasulullah ucapanmu telah terbukti di Indonesia geus beres. Aja orang ngalawan, nah, tenang-tenang bae sih lah. Engke orai dikirim. Oke, orai dikirim. Kalpas. Ulah sih. Engke ge aya nu boga kuncina. Asal geus nyana hudang we orai kikiplik. Mana ki pudoli. Ya